anjir bisa habis dia ya. Bagian yang lapak dia kiraku tuh menangan mah. Anjir, saha itu kayak demi melaan lapak aing. Goblok. Dulu kan kok aing dicimplung ieu melaan lapak aing. Anjir, apa kamu saja Islam gini wil apa nama? Anjir. Anjir nyerang. Udah kecilin. Gede. Lah. Gede iya gede. Kan? Saya tadi nyemplung. Oh no. Tak lebok head bungana nyoro lapak aing. Orang deh Anjir. Tata. Yo, gede kecil. Ken, saya tadi nyemplung aing juga ngajak gelut ke aing. Wanian kaci aing nyorang. Wah, berakep anak. Ku aing lamun kapang ya tadi nyemplungna. Cang-cang iya tangan cikur ku aing mah. Ku aing mah apa nang biasanya Kenaon euy. Ya, anu nyemplung aing tadi teh. Nyemplung lawan ku ya aing karaget datang ka dieu. Sial alasan gen mereka yang aing teu apa aing keur nyorang gede-gede laukna kala dicimplung sia. Ente bember. Anu dirasa budak teh aing karaget datang ka dieu tuduh maledog. Geus ya tong bohong gen aing deui yo beunang-beunang ngurang. Heuh sok tadeulekeun ku sia aing mah teh nyemplung ieu. Oke. Jar gede. Dahar atuh dahar. Goblok teh saha si eta? Tadeuleuk ku sia lain aing goblok. Tuduh aing keur leumpangan. Buikeun ku aing na leutak garing sia. Oh no. Anjir teh saha si eta ku aing mah jangan ieu dong cang-cang tengah cikur ku aing. Anjir, nyampurkeun euy. Si anu nyemplungan aing teh. Hubungan saha sia nyoro lapak aing eta paragi aing kehet. Kumaha aing we bebas solokan malain sia ieu. Euy juga tuh kok plebok solokana ku sia. Tuh plebok. Loh, Era teh sia nya we aing berilin aing nu nyemplungna ge. wah pura atuh da aing mah teu nyaho. Goblok teh nya aing teh salah deui. Sorongot deui kieu geuat. Wah tuh hampura kan. Tak kehet. Waduh eueuh mah. Tepuk tak garing.